Roll and action. Bang, balik ke mana? Kolak karep. Pada itu ayah, mang tukang kolak. Tuh kumaha aing, wae pan aing yang ulin diharap di ditu. Heran kumaha pemikiranna. Mang, nah berkeset kamu jauh. Pada itu ge jelas tuh caket ayah. Kalau pan aing mereka buburit ka ditu ka hareup, nah kumaha? Mang, ya. Mang, gaduh perasaan tuh. Mang Jami, atau kere sih? Ya jalma atuh. Tong apa kang ieu itu saom, Mang. Itu saom. Jadi saom teh selain nahan lapar dan haus, nahan nafsu. Sih kalau tak maksudna apa Mang, tekeng amuk abi paling suka ka jelema anu sok amuk-amukan. Mang, ieu, Mang ayeuna meser kolak dengan alasan bade sabari ngabuburit tadi tuh. Muhun. Tak engke teh, ini teh nyana kolak. Mang, tadi ngalangkungan ke tukang kolak itu. Tah, otomatis kayak ulit teh ngalangkung ke tukang kolak. Sabarinya nyana kolak. Tukang kolak teh olohok ningali kieu weurang ka Mang. Perasaan manggil bayangkeun Mang jadi tukang kolak. Ningali mamawa kolak kumaha Mang? Ye, teh tukang kolak teh. Pan di dieu ge di aing dagang kolak nabet memelini jauh. Tah kumaha Mang perasaanna? Pan aing bari ngabuburit ka ditu. Tos saya mesena di paling itu Mang nu caket. Di paling itu we nu caket. Ngadon pangijeng jalma nu kieu patut-patutnya. Heran, kumaha pamikiranna. Aya tukang kolak nu deket meuli ka jauh. Guys.